Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dina pangajaran basa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan drama. Istilah drama asalna tina basa Yunani nyaeta draomai. Hartina berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Nalika mimiti muncul dina kasenian Indonesia, drama disebut tunil. Istilah eta dibawa ku urang Walanda. Dina basa Walanda, drama teh tunil nu hartina pintonan. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paripolah jeung paguneman. Maksudna pikeun dipintonkeun. Anu kaasup garapan dina drama nyaeta naskah. Naskah drama anu jadi dadasar pintonan drama. Kiwari aya nu disebut oge monolog. Nyaeta pagelaran drama anu mangrupa omongan hiji jalma. Palakuna oge ngan saurang. Drama teh kasenian nu mindo cipta. Maksudna aya dua kali proses. Kahiji ayana naskah drama. Kadua eta naskah teh dipintonkeun. Nu ngalaksanakeun pintonan drama teh aktor atawa aktris. Palaku baris merankeun karakter nu aya dina drama. Hartina maranehna ngalakukeun akting. Kusabab ngalakukeun akting tangtuna mika butuh dialog atau paguneman. Ari dialog teh wanguna kalimah langsung. Unsur-unsur nu aya dina drama nyaeta kahiji ayana babak. Babak dina drama biasana ditandaan ku setting tempat. Hartina mun ganti setting eta tandana ganti babak. Nu kadua adegan. Adegan mangrupa bagian babak. Biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Nu katilu dialog atau paguneman. Dialog mangrupa bagian utama drama. Kaopat ayana pituduh teknis. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. Kalima, prolog. Prolog nyaeta bubuka panganteur kana eusi drama. Salajengna ayana epilog. Epilog mangrupa panutup drama. Eusina biasana kacindekan atawa amanat. Henteu tiap drama ayana epilog. Katujuh ayana soliloquy. Soliloquy mangrupa bagian carita. Eusina paguneman nu dikedalkeun ku palaku ka dirina sorangan. Kadalapan ayana tema. Tema nyaeta puseur carita nu ngajiwaan sakabe eusi carita. Salapan ayana galur carita. Galur nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Kasapuluh ayana latar atawa setting. Eusi tempat, waktu jeung suasana. Kasabelas ayana palaku. Anu pamungkas nyaeta ayana amanat. Hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang mangrupa biasana ajen-ajen moral. Salajengna, drama teh dipasing-pasing dumasar kana hiji cara mintonkeunana jeung kadua sifatna. Dumasar cara mintonkeunana, drama teh kabagi kana 4 bagian nyaeta drama rakyat, drama modern, drama klasik jeung gending karsmen. Dumasar kana sifatna, sifat drama bisa dipilah-pilah sakumaha anu ditetelakeun ku tarigan. Yen sifat drama kabagi kana 4 jenis nyaeta tragedi, komedi, melodrama, jeung farsi. Salajengna, pikeun ngukur kamampu hideep ngeunaan drama, hideep jieun monolog ku hideep dipraktekkeun. Temana bebas, durasi waktuna maksimal 10 menit. Wilujeng midamel.